angin sepoi-sepoi. Heeh ngareun ini Seger kieu. ai musuh nang layangan curang ge sok cuaca halus sok kebayang teu. Ai kamari-kamari musim hujan heuh. Heeh. Iya. Kalodo kan. Dibere usno teh. Museup wae teu daek warasnya eta mah. Itu kudu nyetung jeung kudu ngagerak lah. Geurap. Coba pisan euy. Sok ulah. Kumaha ieu teh? Sama kesal Dibere ngadongeng emang. ngadongeng. Sok urang dibere dongeng meureunnan. Tapi naon kang nerukeun heula si sindiran meureun ti urang. Nya eta teh pantun ieu ti urang meureunnan. Sindiran. Heeh. Sok. Arek dibere dongeng mun kataruh mah gitu. Heeh. Cing. Aya ajengan ka masjid. Ajengan teh ka masjid posisina. Heeh. Tapi pas ka masjid imamna kopiah butut. Sah teh salat teh. Oh, Sah. sah. Bener. Sah urang geuna. Sah. Sah. Teu Nah, piraku. Piraku. Mah mus ngajajar di tukang. Plek kopiah butut dihareup. Oh, nya. Ulah naik kumaha cok anjir aing kabayang imamna kopiah butut. Imamna kopiah butut nya. cara anteng mah nya. Ngajar hanteng urang pokok kopiah butut meureunnan kumaha sih salatna dah. Hiji aing teh ka ieu teh ka jawab euy. Ieu di Jakarta curang ge anjir geus ayeuna geus gawat kacida di Jakarta. Aya nu pokona mah geus teu bisa sagala we. Pakat ku lockdown ya anu usum PPKM nya. Eta anu kitu ningan jumahan ge kanyat di ulur di eureun gitu lah jadi di sip-sip gitu ku satpam wae geuningan ayeuna mah. Kan heuh nako bedug anu teu meunang ku budak di Jakarta mah. Oh, wong teu menang ku budak kumaha? Atuh piraku cekelan supuna heuh teu kepake. Paeh tilu kali nakoakeun kita kana dulang. Sudah budak. Oh, bayang teu menang nakok ku budak. udah si anak peupeus masa kedeung ge. Iya nanti di Jawa aku gara-gara lockdown aku udah gitu. Eta mah ieu nu teh adan teh kanyat bicara mah anu gara-gara ieu naon? Adan teh anu mah geus puguh teu beunang janela muka. Gawat nah. Kudu narutupnya. Heeh, kudu narutup. Nah, haning kunaon? Hah? Kunaon? Ka ieu teh ka kataruh teh. Teu. Piraku mun teu meunang janela muka. Oh, suka Alhamdulillah loba kuat. Ada tuh. Hiji deui kaok si Wiraku ieu mah da babari heuh lamunan aya di Salarea. Tapi kada ulah kanyangkan lain-lain beuneunan. Sok, naon keteruh anu kita. Didedetkeun di gewa-gewa biji nu bodas. Oh, Kan geo-geo biji nu bodas. Biji nu bodas. Ya, naon ya? Ih, Cek tokeng naon? aing Cek sok mana? piraku eta babari pisan. Teuing euy eta kepikiran naonnya? Oh, naon eta. Taluk, Ada ngompa ada bijil angin naonnya itu. sok, taluk naon. Lah, Taluk lah aing. Nah, haluk lah. Haluk euy teu kepikiran. anu ngisikan Misik cecebkeun gewa-gewa biji nu bodas kan Oh, cai nanya. Teu kepikiran ka dinya. hiji deui ya. Bom datang rakyat nyalampeureun. Datang Nya kabur atuh mah nya nyampeurkeun. Ieu mah nyampeurkeun mata ku bahaya naon ku waraniana mah eta. Disampeurkeun. Biji ieu teh bom langsung wah ngerobrog. Oh, karena Ngegulung. bomnya berenang bitu mun urang mah Kueh kabayang. bolsus. Oh, hah? Kueh bolsus. Anjis lain euy. Aduh. Dekat Lah di mana-mana ge nya tuh kabur aya bom. Moal. Hereun. Oh, Taluk teu, mana ge? taluk. Taluk lah. Ah, Haluk ah. taluk geus lah. Ieu mah teu ketika jarawabnya Naon? anu keur modal Nuker modal. truk kana pacideug kana cai. Oh. Biji langsung lauk. Oh, di hatanan ku lauk. Kalau ti bom bahayana ge teh mah ya. Samanya. Aduh. Geus lah anu kana ngadongeng mah. Bom eta mah. Ngadongeng ieu lah teu ka naon? Teu teu ka terus mah bener geus ngadongeng lah. Cik dongeng euy. Iya yang merenanya posisinya keur nguseup lah nguseup dewe da urang mah da di Pakasaban nih urang mah tapi jadi urang menjelma mana pangangguran nguseup gitu duaan urang
cenah euy duh aing teh kumaha sih buset saka-saka nu nyorang karudat kan geus hampir sapopoe tanggung teh kumaha nya duh aing teh hareudang ceng teh urang ceng teh euy urang hareudang cek babaturan urang sat namaeun teh geus ucu-ucu urang teh nya ngojay heula sing memeh ngojay era coba era kunaon teh mana kan burut mana yang orang erang burung ujuk-ujuk aja posisi ka tempung burana jika balon teh tah kabayangan teh gitu jika buka penyakit mah oh atuh geus cing teh urang nu ngojaeuna sorangan atuh cing teh lah urang ngojay pas urang ujuk-ujuk calana geuning maneh ge cenah akur da cing teh urang bebeja ge cing piraku urang bebeja cing teh kos maneh cing teh burut sarua burut bingung kumaha ngojay cing teh urang lah aing kajeleng we aing kacitan we aing ngajeleng duh cing ngareunah ya cing teh dah moal kabita cing urang mah geus kagok cenah kagok kapilan ku maneh cenah aing tidak pusing cenah tadi ge semana kenal ieu mah rasa kabohongan gitu sugan aing ngungkul burut teh geuningan cenah maneh ge atur nya kecebukan we aing dina cai jongjon ka darat teh urang teh ngorejat bener eta cenah maneh geuningan cager geuning heueuh leutik kempes we ajis buah-buah euy ieu mah cing teh aya nu ngagegeh di dieu heueuh meureun nya meureun jigana lain nyarean teh maksudna teh aya nu resepeun teh burut urang jigana beurang sarang dioprek mah cokot meureun jigana beurang resep we meureun gunagana kitu meureun maklum meureun heueuh aneh model aing model bangsa juring mah aya karesepna meureun kitu lah oprak-oprek yang urang urang teh ka darat we aduh kumaha mun urang bisa cager buat di mana ge cager cing teh ajaran ngajeleng cenah urang nurutan sok cing teh ajaran sugan we cing teh cager cenah urang ucu-ucu boba leuwih gede cenah mana mun hoyot teh geus paingan leuwih gede erang deung geus sugan teh moal timah we jika timah da ngaboncenang anu anjing cing teh urang teh moal sangu teh timah ekona jeung babaturan urang geus puguh jiga moal kejo jiga moal sagu dia gede urun badag eta burut teh kecebur maneh teh kacitan we sok cing teh cicing heula dalila da cong baca we bismillah jero hate cing teh sugan cing syariat cing maneh cing cager tah pas geus ieu li dalila geus cenah tiris urang sok cing kadara tadi astagfirullahaladzim baduh cing eta mah jadi ngabadag dua urang anu urang di tapal eta teh kapal dibikeun urang jigana ku jorna boseneun meureun ngoprek nu uing sial ge anu kadara teh jadi dua tapal teh dibalikeun deui jiga carekna ceurik ku baturan roda meureun nyeriha teh jadi ngaboroyot keur mau hiji ge meureun ripu katambahan ku nu urang gendol we kadara teh mana jadi cager nya urang geus puguh cager tah jadi non buru-buru babaturan urang-urang rasa moka manehanana aya ieu mun atos nempok urang kitu geus lah dapona watir aya ge jadi ripuh aya teh manehna teuing katulungan teuing moal posisina an pokona ti saprak harita geus langsung ngedrop we jelema teu bisa liar ka mana-mana kayak jadi dua kitu mah tah sakitu kan urang meureun dongeng bener lah sambung deui sugan isukan boga deui urang aduh pemandangan ya